Tah gening geus tangkulak Nobita jayan. Wah, usia di tangan tadi eueuh. Hah? Kelak aya naon ieu teh? Alah api-api teu nyaho maneh mah. Bener aing mah teu nyaho naon. Geus lah anjing tunggulan lah. Kelak. Menyebutkan sapatu lin. Ih lain eta lah Nobita. Hah? Naon atuh? Jelaskeun anjing jelaskeun. Nah, jadi kieu Nobita. Langsung we tukar itina suneo lila tangkurak. Maneh maling ayamnya. Sia maling ayam ke? Anu mana atuh? Geus ku aing lah. Nu maneh naon tadi ngabejakeun EPR ka guru? Emang aya kan? Kudu nama tong diingetan tadi teh da poeun. Alus atuh malahan mah menang nilai. Nya masalahna aing teu ngerjakeun PR Nobita. Nya teh saha atuh? Lah ganing lah, tewak anjing tewak. Urang teu ngeuluna. Wih, langlayan pegat. Wah, mana? Mana tangkurak? Anjing kabur. Yang naon maneh teh? Burukeun jang gelut aing ngomong. Geluting saha? Jeung saha deui ari lain si Jayan mah. Terus maneh hayang kumaha? Mun kebal bacok bisa teu mon anjing ek diajak gelut ku aing bodogan eta mah. Tapi mung tanggung jawab aing amun kuna naon? Heueuh burukeun. Alat kebal bacok. Oles kena beungeut. Ayeuna lin. Nyangke atuh ari gelut maneh. Nah, sia moal bisa ka mana-mana ayeuna mah. Ka dieu maju. Cicing sia didinya. Hayo. Sok anjing ka dieu. Hah? Tisu magic. Mundur, keher mundur. Sok ka dieu atuh erek neungeulin. Kaburo. Ya lemah anjing kudu kieu pirage.